Sabar, ya sabar. Babari diomongkeunana tapi pohara hese dilakonana. Etalah nu ngaranna sabar. Kasep geulis ulah eureun-eureun urang mikaharep. Ulah eureun urang ngadoa lantaran Gusti mah leuwih uninga kana segala waktu anu bener-bener anu dipikabutuh ku urang. Sing salabar nyang harepan segala ujian kahirupan, lantaran moal hasil segala rupa oge mun urang teu sabar. Ya emang pohara hesena kararati ngalakonanana pikeun sabar teh. Tapi urang nyanyakeun kana pahala tina sabar eta leuwih pohara urang rugina. Jalma-jalma anu ariman, jadikeun sabar jeung salat keur piturung araranjeun. Sanya-nyana Gusti Pangeran teh mangeran bae jeung jalma anu salabar. Keur urang dibere ujian, cobaan anu berat, atawa urang sagala boga kahayang nyaeta hayang bagja, hayang sukses dunya jeung akhirat. Tah didinya geuning urang kasabaran ngajadi kewajiban pikeun urang kasep. Atuh urang alhamdulillah anu geus dikeresakeun mampu manya ku Gusti pikeun ngarasakeun kana nikmat eta sabar. Ngan meureun eta oge tergantung sajauh mana keimanan urang jeung kaikhlasan ridho tur sadar kana qada jeung katangtuan Gusti Allah anu geus ditetepkeun ti ajali. Jeung deui ari kasabaran eta akhlak anu hade, akhlak anu aheng pohara. Tur deui ari ku sabar mah meureun tiap-tiap urang, tiap-tiap jelema bakal bisa nyinglarkeun kana segala karupek dina ujian kahirupan. Intina mah urang bisa ngalewatan kana eta ujian sanajan eta ujian anu sakitu berat. Sabar teh ilmu anu tingkat anu luhur, tingkat anu tinggi. Mun ibarat teh mah budak sakola teh mah diajarna mah unggal poe, latihana unggal waktu, ujiana sok kadadak. Ari sakolana mah saumur hirup. Terus we ari can urang balik mah kalubogana ujian jeung ujian urang kasep.
pikeun ngahasilkeun kana segala anu dipikaresep. Atuh urang mimitina kudu sabar kana naon-naon bae anu dipikabendu ku urang. Nyaeta lah sabar. Kadang urang gati, kadang urang males, kadang urang sangeup. Komona urang ujian dina ngadadakna. Pasti urang sok ngajadikeun teu sabar. Mangkana urang ulah ngarasana langsa, kokomona urang frustasi ucup. Saenya-nyana da ari Gusti Allah mah nya teu ninggalkeun urang. Nu aya ge urang nu sok ninggalkeun Allah. Urang nu sok mopohokeun Allah. Gitu urang teh kudu ngeunteung. Jeung deui aya rahasiana tina kasabaran teh nyaeta urang ngalakonan hiji pagawean bari eta pagawean can tangtu can pasti ibaratna kitu. Seperti urang ngagawean ibadah sholat ibaratna rukun Islam tah urang dijalankeun. Pan urang didinya meureun can tangtu can pasti urang apakah ya amal urang ditarima apa henteu gitu. Tapi pan ku urang ilakonan we gitu sakamampuhna ku kaikhlasan tingkat anu aya dina diri urang. Ngikreuh ngeureuyeuh bari hate urang pinuh ku pangharepan hayang dihampura hayang bagja engke di ditu. Bisa sabar kabatur eta ngaranna mikanyaan kabatur. Mun sabar kana diri pribadi urang sorangan etalah disebutna harapan teh. Tuluy urang sabar meureun ka Gusti urang pangeran nyaeta Allah Ta'ala. Nyaetalah disebut keyakinan teh. Itu da meureun piraku urang teu yakin ka Allah Ta'ala. Meureunan urang sabar ngagawean hiji perkara oke ku sabar meureun. Mantap ku kitu ge urang yakin nya kanu geus nyiptakeun geus ngadamel urang. Ibaratna kitu. Rek hasil rek henteu urang keun bae Allah nu nangtukeun. Gitu. Tugas urang mah ukur ikhlas. Ikhlas urang memperjuangkeunana. Kudu inget kasep Gusti Pangeran mah maha adil jeung maha bijaksana tina mutuskeun segala perkara. Sakitu